Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Rehan Adata Saputra, abdi di kelas 12 MIPA 3. Pilu jeung enjing sadayana, Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung tipayun mangga urang panjatkeun puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sadayana anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebikeun tira sagala rupa panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadinten ku cara anu sehat. Contohna miceun runtah kana tempatna supaya di lingkunganna bersih. Supami sadidinten urang ngajaga kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupa penyakit. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados manah urang oge suci sareng bersih. Para hadirin sadayana, rupina dicekapkeun sakitu anu kapihatur, kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.